lah gua batur di dunia hirup sorangan hayang nginum tinggal nginum hayang dahar tinggal dahar hayang lalajo tinggal lalajo hayang ulin tinggal ulin batur eueuh maraot kabeh sadunia iwal kami sorangan. Lain masalah tragedi tapi ieu mah maot bae kabeh di dunia lain ngadoakeun ieu mah keur nyieun konten. Ngareunah hayang jajan tinggal jajan hayang sagala tinggal sagala cenah hayang birahi lah meuli we sabun atawa sampo clear sok sanajan mentak megar kada kakabrut lah biang kabina-bina teuing hirup di dunia mah sorangan malah teu kudu loba pikiran teu kudu loba lamunan hirup saujratna hirup saayana moal kosi make baju weuteuh nu anyar nu alus nu goreng oge teu nanaon da hirup sorangan ieu ibarat numpak kapal sorangan pilotna teu kudu nu alus-alus lah cenah hayang udud mah loba babut korek gableg tinggal nyokot ka imah nu kosong da eueuh jelemana teu dicicingan hirup sorangan mah hayang cai tinggal nyicikeun teu kudu melak pare nu matak can diparlakan ieu pare lah biang da hirup sorangan di dunia teh tah kieu doma eueuh nanaon eueuh nu hirup paduli lah teu boga babaturan ogenan paduli da kumaha peuting jeung beurang sarua jumplang jempling kami ngaliwat ka ditu tah ti peuting tah sekitar jam 1:30 peuting dieu ka kiri Ki Hatim geus hilang wa akis bisa gigireun jalan belah kenca geus hilang Abah Saryo geus hilang atuh eta Haji Muhli geus hilang geus eueuh di kieuna di dunia eueuh atuh eta Ki Elan Pak Elan eueuh atuh kabelah dituna eta Kakak Rusim geus eueuh BSI geus eueuh hilang kabeh ogenan belah dituna kadinya Ki Sugono geus eueuh Pak Jeje geus eueuh Mang Mamat geus eueuh harilang kabeh Ki Aon geus eueuh tah dipapae ku kami teh wetan tepi ka kulon bet ari palemah got didinya bet Pak Puriding muringkak bulu punuk